Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sampurasun. Seiring puji sareng syukur kasembatan ka Gusti Anu Maha Suci. Lagi kurahmatna sareng karuniana orang sadaya tiasa ngiring ngariung kana dina kasempatan. Teu hilap shalawat milah salam mugi asa laosna dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana nyata Nabiana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nepi ka hormat kusimpuring Bapak Ibu guru sareng rerencangan sadayana anu nepi ka cinta. Simpuring bade ngaturkeun nuhun kana waktos anu parantos dipasihkeun. Simpuring dea bade ngandungkeun biantara anu judulna hormat ka guru. Hadirin sadaya anu nepi ka hormat, manusia zaman ayeuna sapoho kana jasa guru. Poho kana jasa guru teh nyaeta kolot urang di sakola anu ngajarkeun urang, ngadidik urang maca, nulis, jeung merhatikeun urang di sakola. Guru teh nyaeta kolot kedua urang, mun di imah mah kolot urang. Mun di sakola aya guru nu ngajarkeun jeung merhatikeun urang. Guru teh kalayan berjasana jang urang sadayana. Mun teu aya guru tangtu urang moal paham kana pelajaran, urang moal bisa nulis, urang moal bisa maca. Sarta ku sabab kitu urang kudu hormat ka guru. Guru teh kalayan berjasana jang urang. Zaman ayeuna loba siswa nu kurang hormat ka guru saperti nganggap guru teh sebagai baturan deukeut urang sehingga urang kurang hormat ka guru. Terus teu ngadangukeun guru ketika pas guru keur ngajelaskeun. Ngawang ka guru jeung sajabana. Ku kitu urang sadaya kudu hormat sareng nyaal ka guru. Bayangkeun guru teh kolot urang anu di imah. Kumaha mun kolot urang anu di imah kitu batur ngan urang ge teu ngeunah. Nah, guru teh loba jasana jeung urang. Nah, kitu urang kudu hormat ka guru mulai ti ngadangukeun mun guru keur ngajelaskeun, ngajakeun tugasna, hormat santun ka guru, nyapa ka guru mun unggal guru ngalewat. Kitu wae sakitu nu tiasa simkuring dugikeun mugi sadaya janten murid anu salawasna hormat ka guru. Hapunten bilih aya kakirangan dina nyarios, hatur nuhun kana perhatosanna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.